pecengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodo teh ya. Jerawat. Muni beureum kieu pencet kitu. Sieun peuring antep wae asa ngaragokan deui. Tapi ke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun nepi ka asakna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur ngacambah kaluar tina kulumut gudang cahaya anu sumorot tina soca anjeunna. Akang mah nya bener jadi panyari geuning. Panyari kana beungeut kuring anu ceuk batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung jeung alis kuring teh nyepes pisan pangambung sareng kening mama. Ari gado ngalaka nini kuring. Naon deui nya nu ciga mamah teh? Nya bibir jeung buuk ciga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tapi palebah awak jigana ngalaka bapa. Malah lebah leumpang mah ceklis pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian ti bapa. Ari bapa nya ti saha deui lamun lain ti bapana mah nya ti aki kuring cenah eta oge. Da kuring mah teu kungsi tepang anjeunna kabujeng ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti nu Maha Suci. Euleuh eta saha nu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah beuki ngalobaan ambuing. Kaharti ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya Umin, aya Uyut, aya Bao, aya karuhun. Nya aya walungan cinta nu ngumbat panjang deui, panjang pisan ngalewatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa, terus ka karuhun, ka nini aki, ka indung bapa, terus ngamuara dina diri kuring. Nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya muhun insyaallah kanya kadeudeung aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digeugeuleuh. Mugi Gusti ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring teh keur mejeunna bunga cinta anu mekar dina dada bareng jeung jerawat anu melentung dina pipi ieu. Gerang ngarandaka, terus kembangan, terus buahan. Eta walungan cinta nu ngamuara dina diri kuring teh keun sina ngamalir terus ka anak, ka incu, ka buyut, ka bao, terus nepi ka katurunan nu pangjauhna. Pancen kuring bajoang sakuat tanaga sangkateta kasucian wahangan cinta teh ngamalir terus nepi ka samudra rahmat pangeran insyaallah. Ieu jerawat beuki asa, ieu hate beuki nyanyautan. Akang ari ayeuna aya di mana?